Ayeuna terek pemilu loba jalma nu katipu duit 100.000 jeung kalender tahun baru. Masyarakat didatangan supaya menang dukungan. Aya nu mere bantuan, aya nu ngansa salaman. Baliho merajalela dipasang di mana-mana, sisi jalan utamana sangkan jelas ketinggalan. Tim sukses merajalela sing ala bringka mamana, kenalkeun calon-calonna bedena kabina-bina. Unggal calon geus pasti sakabehna obrol janji datang ka para kiai, minta doa raja widi. Tapi di zaman ayeuna geus palintas jeung mana duit nama diterima, milihna teuing kasaha. Ieu pesen pikeun calon, lamun bener arek nyalon, entong sok nyanggap bolon, jalma teu kabeh bolon. Rek niatan anu hade jeung modalna anu gede, lamun arek barang bere ade kudu sing galude. Tong loba teuing janji, mending anu geus pasti. Masyarakat geus ngarti teu bisa ditipu deui. Lobakeun silaturahmi, gejeuna doa ka Gusti, teu meunang tong sakit hati, omo neuti bunuh diri. Menang kudu syukuran kade ulah sok pohoan, amanat rakyat gawean kade kagoda ku setan. Ieu pesen keur tim sukses ngaromong masing areces pagawean masing beres, lamun eleh mulai stres. Masyarakat ge sarua rek wae rek punta penta, tapi tinggalian heula lamun arek dicolokna. Masyarakat ge sarua rek wae rek punta penta, tapi tinggalian heula lamun arek dicolokna. Kade ulah parasea jeung nu beda pilihanna, omo bari jeung tatangga teu ka mangfaatanna. Hayu urang ngadarua ka Gusti Allah Ta'ala, pemilu
tahun ayeuna aman lancar sagalana.